Saha nusok ngalongok nu gering tapi ngadon boteram. Hayo ngaku pasti ece-ece di dia osoknya. Baik kajen atuh hari ece-ece tara mah da abi mah geuning osok. Semua ini berawal ketika waktu buritnya itu aku mau pada ngeliwet. Tapi secara mendadak HP ku berbunyi, "Dede, burukeun ka dieu si emak pingsan." Ya sudah terjadi, tungtung nama si lauk teh digoreng, terus dikucuk-kucuk di bumbuan namanya disemur guys. Tah ieu penampakan tos asakna, teras ieu nu sanesna tos ararasak sangu sareng pindang tempe, sareng goreng asin, sareng jengkol ngoranya guys. Langsung saja abi on the way bade ka klinik. Tapi tos tutup tos segala rupa tos kantun on the way, aya hiji pelanggan heula anu nyawuran bade jajan heula cenah guys. Teras ieu biasa welah ari tos lagu bade mangkat masuk ngadadak murudulnya janten kieu we cenah membeli dengan kasat mata. Bocor hiji, ulah teraplu hiji, teraplu dua. Tuh aya ulah teraplu aya ya. Boleh es krim. 2.000. Gawat ulah loba mikir. Mana 2.000 nak? Ulah teraplu dua, voucher 5.000. SP. Anu iya. Hah? Mana? Tadi nu copong tah. Mana? Tuh. Ya, Kak. Geus lah hayu uang mangkat, geus diburu-buru cenah ieu teh lalapar guys. Geulinik mah caket ieu teh masih di lembur keneh tapi aya istana naon nu kitu wen pokona mah. Nya ada istana Merdeka Nu kitu we lah pokona mah komunitas pakuburan wen anu isina teh geus loba bari jeung aya nu anyar keneh pisan. Tah singkat nama tos dugi we nya ka klinik. Langsung wen ka kamar ka ruangannya ada karunya cenah itu tos lalapar tita tadi ari pek teh nya we tos ngabarak geura guys ngadon balot ram sisieun anu gering. Teu kira-kira cenah meureunnya mantak geus we moal lila-lila teuing video ge bisi kaburu aya Bu Haji ongkoh nama tapi meureun apaleun ieu dina video. Tosnya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.